Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi. Di saya Miwan Evi. Sejak kasanggakeun pidangan warta ku basa Sunda edisi poe Senin Kamis 18 Januari 2020 Simkuring Punwina sareng Nadira anu baris ngadugikeun warta dinten ayeuna nyaeta Seni Jaipong nu aya di sabilulungan soreang. Tempat tos aya Sparsel sareng Cindi nu bade ngadugikeun warta salengkapna. Simkuring Marsalia Hardianti Putri sareng rekan Simkuring Cindi Romadoni tos aya di lokasi Gedung Budaya Sabilulungan Soreang. Di dieu Simkuring nuju sareng palatih sanggar Studio 10 Kastawa. Tepangkeun wasta abdi Sikitamia di dieu Simkuring janten pelatih di sanggar Studio 10 Kastawa. Teteh kasabaraha lami ngalatih di sanggar Studio 10 Kastawa? Kami ngalatih mah 4 tahun. Ari ngiringan latihan nama sanggar nama di kelas 4 SD dugi ka ayeuna janten kami di etang-etang mah aku saya 8 tahun. Hampir sabaraha di sanggar ngadeg teh sanggar Studio 10 Kastawa ngadeg di tahun 2018 dugi ka ayeuna alhamdulillah kaping 10 Oktober. Tapi sabaraha kalian latihan kami anu arali TK mah di kawitana tabu setengah tilu kami anu arageun dayan ngaraos janten di kawitana tabu setengah di Yuswa sabaraha nu tiasa daftar ke Studio 10 Kastawa ieu. Kami nu daftar mah di Yuswa 5 tahun dinten TK kami ageung nama dugi ka SMA. Kami bisa orang tua biasa kami bade mah janten aya kelas khusus pisan khusus atuh kanggo ilahina ku teh muhun tiasa ku abi tiasa ku ketua dinten mah wae latihan kami di pusatna dinten Sabtu sareng Minggon kami di cabang hiji di dieu nyaeta di Sabilulungan mah tapi dinten Senin sareng Kamis kami di cabang 2 di Tungcerang dinten Rabu sareng Minggon. Sabaraha biaya pendaftaran atanapi iuran bulanan kanggo latihan di sanggar Studio 10 Kastawa? Kami iuran bulanan mah teu aya tapi kanggo daftarna teh 150 untuk sareng kaos janten setiap pertemuan teh iuranna 25 5.000 na teh nabung janten si murang kali teh kami aya kegiatan nanaon teh biasa ke kempel balik ke kempel dina mun sakitu wawancara di Simkuring punten bila hayang ngarupakan matur nuhun teh Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. urang sadayana kedah ngamumulai ka tradisi Sunda nyaeta salah sahijina jaipongan nu aya di patepatan Gedong Sabilulungan Soreang nyaeta namina Studio 10 Kastawa. Di Simkuring nuju sareng salah sawios murid di sanggar Studio 10 Kastawa. Tepangkeun namina saha? Nami abdi Ratu Alia Davina Zahra. Nami abdi Unita Ajmilatunisa. Tas sabaraha lami ngiringan latihan jaipongan di sanggar Studio 10 Kastawa? Abdi mah satahunan. Tahun. 3 tahunan. 3 tahun. Kirang mangka. Ti Yuswa sabaraha lebet ka sanggar ieu teh? Ti Yuswa 10 tahun. Ti Yuswa 4 tahun. 4 tahun. Terus gaduh prestasi naon di sanggar Studio 10 Kastawa? Ti payun teh kengengkeun best kostum di Pasanggiri daerah Kinaria. Sami. Itu teh lomba naon? Rampak. Kumaha pendapat ngeunaan sanggar Studio 10 Kastawa? Sae pelatihna balalager terus murid-muridna saling ngadukung. Hiji kata-kata tawa pesan kanggo sanggar Studio 10 Kastawa. Mugia langkung nanjer sareng siswa-siswina langkung seueur. langkung seueur. Amin.
Sakitu wawancara ti simkuring hapunten bila aya kalepatan hatur nuhun nya. Ratu Yunita turnuhun. Mung sakitu wawancara ti simkuring Marcelia Haryanti Putri sareng rekan simkuring Cindy Romadoni. hatur nuhun simkuring uyuhkeun ka studio. Mun pamirsa sadayana urang kedah ngamumule budaya Sunda nu aya di Jawa Barat terutamina di Kabupaten Bandung. Salah sahiji contona nyaeta budaya Jaipong nu diayakeun di Sanggar Studio 10 Kastawa. Nuhun leres pisan, urang teh kudu ngamumule seni Sunda nu aya di Jawa Barat sareng nu lainna. Miwan TV dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh urang. Nu kiwari ngancik nu bihari seja ayeuna sampeureun jaga. Mugia lenyepaneun kanggo urang sadaya ngawakilan ngokolakeun Miwan TV. Ring pun wina sareng Nadila pamit ungkur pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi